ditengetkeun 10 poe deui urang kabehan bakal korban perasaan. Dah siapkeun duitna mumpung hirup kene. Indah amat urang maut kemudian bas udang ti kubur berangkat menuju mahsyar mizan timbang amal hisab urang dipapagkeun make Lexus. Ya Allah, aduh mantep. Urang ngarobrol we sih gede amat atuh aing mah litu baheula kan bari dunia sih rada leutik nya kaduhung aing ge baheula padahal mah duit aya melingan nu 2 juta doang ieu kos kieu ieu aduh karimun aing ngomong leutik tinggal haji pende bae ajak dong aing sia gablek ongko di dunia korban tilok sia teu hayang aing ngajeng moal anu ngajak di akhirat mah moal guys, antepkeun kena ngubrus. Tuh ya Allah, ulah sumput salindung. Petakeun jang diri urang. Masya Allah kan indah. Berangkat dipapagkeun bake kurban urang menuju mahsyar. Urang bisa ngabayangkeun ke ya Allah ya Rabbi. Mangka ning eueuh nu nulungan kan engke mah iwal ti urang masing-masing make amal urang masing-masing. Gusti. Nah. Jadi lamun eueuh tandukan teu bahaya. Artina teu bahaya teh sah. Kurban domba atawa sapi atawa embe eueuh tandukan disebut putukul sah. Sebab tanduk lain bagian daripada daging. Eueuh masalah. Cenah ieu mah tandukna ngan leutik dong, masalah. Cenah ieu mah tandukna ngan gede sabeula, masalah. Cenah ieu mah tandukna aya sabeula doang, sabeula mah masalah. Tandukan ge masalah komo aya sautak saeutik. Masalah. Wala fadlu qardin teu bahaya korban eueuh tandukan. Tanduk eueuh tandukan nama memang tatadina ti awalna ge ta domba teh eueuh tandukan atawa tandukan nama aya nganarita kungsi ngadu meureun ieu mah membe Garut maresep bae kana udah adu nya mah teu meunang manggih musuh haju totoker bae. Jadi belah atau coplok masalah soal tanduk wa kadza syakku dzunin wa saqabuhat gitu kene ceulina lamun eueuh celian sumpung atawa saparot teh sah tapi lamun bolong doang mah atawa belah eueuh masalah. Ya Allah ya Rabbi ya si gade urang sageuleung deui bakal kurban. Pertarosan punten bah jangan bade naros apa bener domba Garut teu sah dijadikeun korban. Kulantaran domba Garut mah ceulina leutik. Ya aya bae jujur bae nanya. Sebab di lembur abdi mah aya ustad anu teu ngasahkeun tah kebeneran sih ku aing teu kudu dijawab. Tak dibahas eta ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan Garut hari aya celian masah bae sanajan leutik mun eueuh celian teu sah soek celina sah bolong celina sah Garut Bogor Sukabumi Cianjur kabeh sah nu teu sah mah embe ti Kuningan teu sah atuh teu sah teas selalu bisa mencit. Aduh si Allah, Masya Allah. Sial cek orang Kuningan. Aing teu sah burung bed di lembur aing. Ya Allah ya sah ya.
domba Garut bisa dijadikan korban kulantaran domba Garut mah celina leutik caksa teu nyaho aing jadi Garut pola deh buku celina kabeneran jelema nu leutik celina we beureun bena teu naon leutik celina ge asal utuh celi aslina utuh nya atawa gitu utuh we utuh sadajan leutik nu teu sage sumpung celina. Jadi eueuh tandukan mah masalah bolong celina eueuh masalah soek celina eueuh masalah ulah sote lamun sumpung celina atawa pegat celina saparo atawa sanajan tilu prapat celina sajengkal eueuh setengahna teu sah celina sajengkal eueuhna 20 setengahna tina sajengkal. Jadi mun sajengkal teh misalnya dia sebenarnya 20 cm, jadi saparapatna sabaraha senti? 20 cm saparapatna, masya Allah. Boro-boro dagang miliaran siapa? Dia 5 cm udah tesah. Gusti Allah, kudu utuh. Kali deui nu pincang ulah nu buta ulah nu gering ulah wajarobin bayin budug bena budug saha nu hayang atuh ngadahar bae budug urang ge teu hayang lantaran urang teh kan sesuai jeung selera-selera hirup urang teh aya zahir aya batin batin eta kadang nuturkeun zahir dina selerana ieu carita selera ieu carita selera lantaran mata boga watak ndeuleuh indah-indah jadi ketika ndeuleuh indah ieu perwatakan aslina manusia timbul kolbu urang yakni ruh teh resepeun karena akur jeung selera mentek urang pula pilih de kawin teh sesuai jeung selerana di urang meresepna nu putih di Cina mah anu putih jasa tapi coba ge lamun di negro mah makin hideung makin dipake karesep anak lahir di negro atawa anak lahir di Ethiopia tapi na kurang hideung kurang dipake karesep kurang dituna tapi lamun hideung letang wah ini anak kita cek teh beda sadaerah mantaknya nama lamun bilih awewe teh waduh nu hideung daerah ditu mah tersepen kan putih-putih tersepen atuh sadaerah ku Allah geus monok bajuna ge roreng nya hideungnya bajuna roreng urang aya di Mekah teh aku besok tapakur ya Allah maha kawasa Allah izin hamba Allah nyeun makhluk aya nu kos hideung aju bajuna roreng rumbe-rumbe deh rumbe wahara jasa eta mah kira-kira dibawa ka negara urang budak letik seuneun atuh budak letik seuneun bangsa umur 2-3 tahun mah geus pacar momonon bae kunyana eta mah boro-boro ka urang di itu kaji pendek geus seuneun budak letik pacar lain jelema kunyana hai ya beda-beda selera celi dibere perwatakan suara anu merdu irung dibere perwatakan ngambeun nu seungit-seungit ketika orang sesuai jeung selera tenang dahar ge sarua rasakan Jakarta rada lada-ladaan saeutik rada doang Padang jadi mah masak nama ngan saeutik cabena 2 kilo Padang sama kos itu mah jadi mah lamun teu lada teh teu karasa dalang kadang mah kadang-kadang cukup jangan mah sangu jeung cabe bae urang Padang eta sebab nya nama eta Yunina Yuni Beo tah itu Padang tapi lamun parahyangan kan itu manis amis nah urang ka Jawa deui kan itu amis tapi lain deui amis lain deui ka Jawa mah amis sama amis tapi amis kos kitu beda-beda selera letak
ji atuh kumaha urang Arab cukup we dahar teh ku korma urang isuk-isuk geus gadahal korma sakilo can dahar urang sak sakilo teh korma dahar urang Arab betas 3 4 10 geus dahar gitu mantak di Masjid Haram teh geus we korma terus dikacaikeun eta teh dahar nya mah mun roti-rotian geus urang mah roti sempung gede kieu korma ongkoh urang mah ya ini eta onam korma lah jeung roti goreng sangu kican asum dahar goreng sangu ongkoh kupat ongkoh Masya Allah tambah uduk can dahar Masya Allah kan aya kos kitu teh perwatakan negara urang eta uyuhan negara urang maju uyuhan sakieu mah gede hutang sakieu mah rada uyuhan lah sakola mah naon sebabna atuh coba ge ti Bogor ka ditu mah jelema sing raringkuk bae asal isuk-isuk rek kararieum deuk kumaha majuna negara tuh negara rokok bae jarum super bah anu jarum coklat itu turun-turunnya namanya kayak jam 11 jam 12 deuk kumaha majuna di Iran lamun aya nu dahar isuk-isuk jam 10 jam 11 tangkap di Iran mah di Iran ditangkap kanya hoanana kan kula tah harita teh meangan sangu isuk-isuk atawa roti kaget tidak ada restoran yang buka di Iran mah isuk-isuk teu meunang jadi jangan mah kudu sibet belajar di urang mah pan korban uduk apa ieu watak ge urang Jawa Tengah urang dek neangan restoran hese urang eta deui restoran teh lamun urang lewat Jawa Tengah lewat Kaler lamun ka Jawa Timur hese neangan restoran teh tapi lamun di Jawa Barat ti Bogor ka Cianjur atau ka Sukabumi ka Bandung ka Garut ka Tasik sameter hiji restoran sameter nya deui dan tanda beuki dahar kan itu berarti kan atuh uyuhan sakieu mah negara maju kene dilawan ku dahar ku urang atuh iya negara urang beuh bahmur jasa kaya jasa segala rupa aya mentek berani ngahutang ratusan triliun no problem dibayar ku Cau Pandegelang selesai so ya ngebubung awak we goblok masalah geus tenang di urang mah nya lega deui pan negara teh lega teu kabayar amat mah coplokkeun hiji bekan ngade tuh hese-hese nu mana nya los babari negara urang mah kaya barahan masalah teu mikir beres atuh kuari ge urang lamun nyaritakeun seputar politik lain teh jelas kumaha sih maksudna geus kaji ulah mikiran eta mikiran korban bae urang ulah mikiran negara capek mikiran negara kuari capek sok geula rupa dikeruk wabeh dikamanakeun wallahu a'lam ulah hayang nyaho sia ulah hayang nyaho geus mikiran nyana mah nyana urang mah urang sakitu bae geus urusan DPR, urusan legislatif, eksekutif, negara di luhur kajeun kenanya bae urang mah sapira rakyat geus urang memikiran korban bae jang ka akhirat beres tenang hirup geus ulah loba pikiranna naon nyarita-nyaritakeun mikirannya capek geus urang mah geus bae boga duit korban di akhirat urang naik korban urang geus sakitu geus indah jasa urang ulah mikiran segala rupa politik ekonomi cenah atuh kuya mun teu mikiran geus kajeun nyana bae di pikiran sakitu ku urang mah sakikieuna bae urang mah rakyat sepira rakyat atuh geus ngan nu ti heula ka surga tetep rakyat nu ti heula ka surga mah tetep urangi rakyat teh siapa asal digitukeun bunga bangona korban can non can Allah ya sekali deui celi sumpung
budung atawa pegat sah tapi sakadar soek atawa bolong sah nu budug sah kutu cek sim kuring as-sahihul mansusu yadurru yasirul jarab kaul sahih anu dinas eta enggak bahasakeun yadurru yasirul jarab bahaya saeutik budugna teu pati loba tetep desah nurutkeun kaul sahih al mansus anu dinas ulah we ulah nu cacad-cacad anu bakal ngagilakeun ngajarijikeun ngageuleuhkeun kana daging ulah di kudu mulus eta teh ceuk lagi baheula mah di pandian di sisiran di minyak seungitan baheula mah korban teh baheula aya khusus minyak duyung baheula minyak duyung teh minyak duyung tah anu gambarna kaluhur jelema kahandap lauk hei eta berhenti ngaminyakan korban seungit korban teh masyaallah korbanna seungit di pandian diminyakan aya nu bogana mah teu mandi-mandi acan iyalah korban bereuneuh masalah bebi kang mangga belalaki mangga majer mangga reuneuh ge masalah sapireuneuh pake korban boreuneuh pake korban bereuneuh pake korban eueuh masalah mencita sakali bae jelema mah bereuneuh pake korban jadikeun geresal pencit teu kudu reureuneunana dipejit teh milu ka indungna geus we halal sah halal ulah hese-hese empuk deui tah eta geus nyaho tah mantap masalah sama sakal ketentuan hukumna geus dijelaskeun kautamaanna geus dijelaskeun syaratna geus dijelaskeun tinggal urang nyaritakeun waktuna iraha korban teh ngeuyeung ke wa yadkhulu waqtuha wallahu a'lam.